Hari ini masih kami mau bikin video lagi. Seharian jajan serba pedas yang ada di SMP Cik Tebak. Ini di SMP berapa? Betul, SMP 27 Bandung. Ini teh yang pertama langsung sapok sama tukang si emang sebelah kelas mana. Hargana teh mau 10 ribuan aja geus menang tiru macem cenah. Barang ditumpahkeun kana mangkok teh euleus ya aing mah nikuatkeun kalau baki 10 ribu teh samentung mangkok ieu mah. Itik ba 50 juta kali barudak ieu teh mah ngeuna teuing. Seriusan barudak sih kami karek manggih seblak 10 ribu tapi seniat iya cikur nate loba terus bumbu ngeuna terus sambal nate dibere nate loba si teh nate tepelit gitu. Sebelahnya teh ada setel tukang takoyaki dadakan nu harga nate mung 2 ribuan aja di jeun nate ngadadak pokona mah bah bener-bener imah panas ngeuna pokona mah diberekan subosin lagi lumayan loba. Jejer lian sinya teu awadeuh ha. Ieu teh mah ngeuna pisan. Urusan tenggorokan yang tinggal di sebor aja make es doger ieu teh ngaranna teh dikuatkeun ka pink kitu si warna nate nya geus mang meuli we rata heueuh pokona mah dilobakeun si es doger nate. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor ti korosi kami dengan baik. Lanjut part 2. Tuh jajan-jajanan di mana lagi ya?